Assalamualaikum soleh-solehah, kumaha daramang? Alhamdulillah, dina dinten ayeuna urang patepang deui sareng pangajaran basa Sunda. Satajan dikawitan, urang baca basmalah sasarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Dinten ayeuna urang diajar nyaeta mikawanoh konsonan F, V, jeung Z. Dina buku aya di halaman 14 sareng engke diajar bagian bena oge mikawaruh kecap rundayan awalan N. Hayu urang dikawitan diajar bagian A. Dina basa Indonesia aya nu nabina huruf konsonan. Nah, di bahasa Sunda oge aya nu namina huruf konsonan, nyaeta aya 18 huruf, diantarana huruf P, B, T, D, K, G, C, J, H, Eng, Nya, M, N, S, W, L, R, Y. Sareng konsonan nu sanesna anu aslina mah di basa Indonesia nyaeta huruf F, V, sareng Z. Ayeuna bade diajar huruf konsonan utama nyaeta F, V, sareng Z. Dina basa Sunda huruf konsonan F dibaca jadi P. Huruf konsonan V dibaca sami P. Huruf konsonan Z dibaca jadi J. Sapertos contoh di halaman 14 nomor hiji zakat. Nah, di bahasa Sunda dibacana jadi jakat. Nomor hiji contohna sim kuring diajak mayar jakat ku bapa. Nomor 2 televisi, di bahasa Sundana dibaca televisi. Kuring nonton main bal dina televisi. Teras nu katiluna fotokopi, di bahasa Sunda dibacana fotokopi. Di mana anu aya fotokopiannya? Cobi ayeuna nyalila baca contoh anu di buku halaman 14 bagian A. Salajengna urang diajar bagian B mikawaruh kecap rundayan awalan N. Kecap rundayan atanapi rarangken dalam bahasa Indonesia nyaeta kata imbuhan. Rarangken N atau imbuhan N yaitu rarangken awal yang merubah atau anu ngarubah nambahan suara dina bagian awal kata. Dina ngangge rarangken N atanapi penggunaan imbuhan N biasana tiasa berubah jadi M, N, Nya atanapi Eng. Contohna aya di halaman 14 anu palih handap. Nu kahiji tulis dirarangken ku N berubah jadi nulis. Geura tulis atuh ngaranna manehna keur nulis ngaran dina bukuna. Anu kadua baca dilarangkenan N payuna jadi maca. Geura baca atuh surat teh burhan keur maca surat. Selajengna seuseuh dilarangkenan N jadi nyeuseuh. Geura seuseuh atuh baju teh imas keur nyeuseuh baju. Terakhir, itung dirundayan N jadi ngitung. Geura itung sabaraha urang nurek milu piknik. Usman keur ngitung jalma nurek milu piknik. Nah, eta contoh rundayan awalan N atanapi rangkaian N. Masih seueur contoh-contoh nu sanesna. Nah, di halaman 15 aya contoh-contoh sareng tek hidup ngadamel kalimatna tina eta kecap rundayan N. Ibu pasihan contoh nomor hiji tewak, dirundayan N jadi newak. Contoh kalimatna
Aki nuju newak hayam di pangkar bumi. Nah eta contoh ngadamel kalimat anu tos dirundayan en. Mangga nomor-nomor salanjengna di bumi hidup kunyalira diajar ngadamel kalimat. Hatur nuhun kanggo ayeuna. Yuk urang tutup ku bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hatur nuhun soleh-solehah. Materi dinten ayeuna dugikeun ka dieu heula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.